Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi di dieu bade medarkeun tradisi Sunda ngeunaan 7 bulanan. 7 bulanan nyaeta acara salamatan nu kakandungan 7 bulan. Biasana nuker kakandungan dimandian kutu cai 7 rupa, lain tieta sok oge nyeun rujakan, rujak bebek, rujakna tuluy dijual. Ari duitna jeung pameulina ku talawengkar. Sesemplekan kenteng atawa garabah, engke duitna ladang rujak kunu kakandungan dipikeun ka parapatan jalan cenah. Lamun rujakna lada, anakna pasti lalaki, upami semu amis anakna awewe. Lian ngerujak bebek, bapana orok nu dikandung ngagambaran deuwegan kalapa koneng, nyieun peso mencos atawa paku. Biasana gambar wayang Arjuna atawa Subada. Kudu deuwegan koneng, kumpulan kulit anakna engke koneng. Dan dibelah dua ku bapana arek nu dikandung. Upama beulahna sarua pasti anakna kasep atawa gelis. Mun lalaki kembarana Arjuna, upama awewe kembarana Subadra. Itu nu tiasa diterangkeun ku kelompok abdi. Hapunten bila aya kalapatan sareng kakiranganana. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.